Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikahu wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyunal karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatidil kiram, bil khusus keluarga besar kedua calon pengantin anu dipihormat, Bapak Kepala Desa Cinyasak kalersan anu tiasa linggi hadir di ieu haflah anu sami dipihormat kali sadayana perangkat, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimah rahimakumullah. Puji kali syukur urang sesarengan panjatkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing ieu menuju siang anu ayeuna urang sadaya tiasa hempak merbayaksa kempel di ieu haflah anu insyaallah dina raraga nyakseni kalih ngiring ngadoakeun kadua insan anu bade ngalaksanakeun ijab qabul nikah. Mudah-mudahan ku kasumpingan wargi-wargi para sepuh bepasadayana anu parantos ling hadir di ieu haflah ngajantenkeun hiji wasilah kangge lungsurna rahmat kalih ridona Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh Bapak Ibu jamaah sadayana rahimakumullah, tamadati payun hapunten sim abdi panginten ngabantun tugas di Kementerian Agama Kecamatan Panawangan wirehna dina dinten ayeuna Bapak Naib kaleresan tikahkeunana upami telepat aya 14 sadinten ayeuna. Janten Pak Naib diburu-buru ku waktos kaleresan alhamdulillah abdi kapercanten tiasa nikahkeun ku nyalira. Temalik itu hapunten anu kasuhun kasadayana insyaallah tengirangan rasa hormat ti Pak Penghulu oge insyaallah ieu ngalaksanakeun ijab qabul nikah sok sanaos teu dihadiran ku Pak Naib. Insyaallah ieu bakal disahkeun ku dua syahidin, ku dua saksi kalayan insyaallah bakal sah secara hukum agama oge hukum negara. Sateacan kana ijab qabul nikah panginten mangga utamina ka Aharis sareng ka Neng Rina urang sasarengan heula munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan syahadat istighfar kali sholawat anu dipalar pamudah-mudahan hidup duaan anu bade ngalaksanakeun ijab qabul nikah aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Mangga teu kirang utami kasadayana usami hadir di dieu urang sasarengan ngalangkungan maosan istighfar kangge kautamian disuhunkeun karena Allah kasadayana urang tilu wangsilan. Cepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Neng Rina tos nyarios nuhunkeun ditikahkeun ka Bapak. Atos bade ditikahkeun. Alhamdulillah. Bade pun nyarira kana dipandu. Dipandu wae. Ijab kabul ngangge bahasa naon? Bahasa Sunda. Di dieu panginten persyaratan secara administrasi perantos cekap sesuai sareng undang-undang pernikahan kalayan mas kawin perantos kasebat ku perhiasan emas 10 gram leres. Supados tong yang kolong teng waktu karena waktos orang acara salajengna nyaeta acara anu inti, acara anu sakral nyaeta ijab qabul anu insyaallah panginten kangge saksi manawi di istri kersana Pak Andi di calon panganten pameget Bapak Dani. Supados aya dina kahidmatan kahiji panginten niatan dina manah nikah seja ibadah seja ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang cobian heula tos latihan tos kontan. Nah begitu wali bapak wali nyebat kontan langsung waler tarima abdi nikah gitunya Kaneng Rina Yulia putri bapak kangge abdi di mas kawinan ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Coba sekali deh. Kontan. Terima abdi nikah ka Karina. Tenang we tenang dap jauh kene ka peutingna ge. So. Gitu. Santai we nya. Santai. Nu penting tarima abdi nikah Kaneng Rina putri bapak kangge abdi kitu nya. Sok sekali deh kontan. Tarima abdi nikah ka Neng Rina Yulia putri bapak kanggo abdi di mas kawinan emas 10 gram dibayar kontan. Nembe latihan eta mah. Latihan tah mah gitu. Fokus. Siap salaman. Nah, kayak begitu kontan ku abdi tepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Haris Bapak nikahkeun putri teges Bapak Rina Yulia kahidep pikeun hidep di mas kawinan ku emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Neng Rina Yulia putri bapak kanggo abdi di mas kawinan emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadhil makhluqaini min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alallahu lahuma sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Para sepuh hadirin jamaah walimah rahimakumullah, alhamdulillah ijab kabul nikah parantos dilaksanakan kalayan sah secara agama oge sah secara negara. Namun satu acan masrahkeun mas kawin anu ijab kabul nikah sunat di khutbahan bade satu acana atanapi saatosna. Tadi satu acan ijab kabul teu acan ngalap barokah tina khutbah, maka satu acan masrahkeun mas kawin atanapi mahar sunat di khutbahan heula kangge dua mempelai kali sadayana jamaah walimah. Mangga kangge khutbah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khullatauhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Aharis alhamdulillah salira parantos ngalaksanakeun ijab kabul nikah kalayan tos kasakseni ku sadayana kadang wargi anu hadir di ieu tempat tos sah janten suami istri. Kantun janji salira nu teu acan dibayarnya eta mahar ataupun mas kawin. Engke saatosna khutbah nikah salira dihaturanan supados ngadeg masrahkeun mas kawin ka bojo salira kalayan diserengan dina manah niat ibadah anu leres-leres. Dina nikmah dina nikah ngagaduhan hikmah 5 rupi anu kahiji saur Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin anu namina hikmah nikah teh nu kahiji al-walud salira bakal ngagaduhan keturunan, bakal dipasihan keturunan ngalangkungan muasyarah bil ma'ruf hasil pergaulan istri sareng pameget saroge sareng istrina mudah-mudahan salira duaan enggal diparinan keturunan anu soleh soleha. Anu kadua kasrotil ailah salira duaan aina tos nambihan kulawarga kamari gaduh mamah hiji bapa hiji ayeuna mah mamah janten nambih bapa nambih bahkan uwa aki mamang oge nambih kitu nya. Bahkan upami urang nurut ke Kangjeng Rasul anu namina sebut teh sanes 2 lain hiji tapi 3. Anu kahiji bapa sareng mamah anu tos ngalahirkeun anjeun indung tunggul narahayu bapat catang nadarajat gitunya. Indung 8 bulan ngakandung indung tepundung sanajan nyerina kalangkung-langkung kusabab takdir tinu maha agung. Anjeun atanapi salira duaan wajib takdiman wa takriman kedah ngahormat kedah sujud tilawat kana janten sepuh. Anu kadua anu namina sepuh teh nyaeta abuka wa umuka alamah bapa jeung ibu anu geus merek ilmu ka urang sadayana. Guru di sekolah, ustad, kiai, ajengan sahabai jalmina anu tos masihan ilmu kanyaho eta teh guru sepuh nomor 2 saur Rasul. Nu katilu abuka wa umuka tazawajak bapak sareng ibu anu parantos nikahkeun hidup duaan nyaeta lamun ceuk bahasa urang Sunda mah mertua eta teh sami nya hormateun muliakeun kedah diagungkeun ku urang sadayana kedah disuhunkeun doana mudah-mudahan hidup duaan aya doa tinu janten sepuh ti guru ti ibu rama mertua ti ibu rama pribadi insyaallah rumah tangga hidup duaan bakal barokah parat dugi ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katilu nyaeta kasrus syahwat ngalangkungan ijab kabul nikah
anu kawitna teu sah janten sah, anu kawitna haram janten halal, campur gaul siang sareng wengi ngalangkungan ijab kabul nikah dihalalkeun, saha nu ngasahkeunana dua saksi nembe nu nyebatkeun sahna gitunya. Makana rul menjanten saksi nikah teh abot gitu, kumargi tanggung jawabna dunia akhirat gitu. Makana ngaranna ge saksi, buruhna kudu rada gede, pesakna kudu dieusi gitu, dibatur mah gitunya sok ageng di dieu mah alhamdulillah di urang oge gitunya. Nu terakhir nu kaopat nyaeta tatbilul manzil, bimbingan kanggo pun bojo istri anu kamari dirorok, dirawat, dididik, diadik kudu janten sepuhna. Ayeuna parantos sah janten istri aharis neng rina tanggung jawab dunia akhiratna, tanggung jawab carogena, dikawit bimbingan ekonomina, ilmuna, ibadahna sanes kantena mangga nyanggakeun hidup akhiris nu tanggal walerna. Cenah masalah ekonomi gampil, lamun memang ayeuna bade nikah aya dina kapakiran ngalangkungan fadl Allah nu bakal ngabeungharkeunana. Can bogat pacabakan tong hariwang geus nikah mah engke ge aya cabakeun mah tenang. Nu kalima nyaeta jihadun nafsi, bakal tiasa ngajaga diri satos ngalaksanakeun ijab kabul nikah, bakal tiasa ngajaga soca, sok sanaos seueur nu ngalangkung nu katingali teu aya deui nu panggelisna nu pangmencrangna lintang ti bojo salira nu aya di bumi. Janten sagadaya anggota badan bakal tiasa kajaga tina berbagai macam maksiat ngalangkungan ijab kabul nikah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah li wa lakum. Mangga ngadeg pasihkeun mas kawinna. Ai bade kontan mah gitu. Papayun-payun payun-payun. Simpen heula eta simpen heula. Sok ikrarkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Rina bojo aa anu geulis anu soleha ieu aa nyanggakeun mas kawin anu kasebat tadi, mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo jalan ibadah. Nampi aa jazakallahu khairan kasiro di dunia wal akhirah. Insyaallah ku abdi pada dibayar. Oke. Oh, Saliman. Anak pundak ka diutang na meta na. Tapi daripada dikepeng pundakna dua nanti kesut keningna tos sah ieu nama. Sok, temen tatakna. Nek kana canteng aa.